Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Reja Ditya Adriansyah kelas 11 IPS hiji. Bapak Ibu guru anu dipika hormat sareng ngarencangan anu dipika cinta. Hayu urang panjapkeun puji sareng syukur ka Allah Nu Maha Esa anu tos masihan urang sadayana hidayah sareng rahmat sangkan urang bisa kumpul di tempat ieu. Hadirin sadayana, nuhun ka Bapak atau Ibu guru anu tos parantos waktoskeun abdi di dieu kangge medarkeun hiji biantara anu judulna sopan santun. Sopan santun nyaeta akhlak terpuji anu kudu urang dilaksanakeun. Bisa sopan santun di imah atanapi di sakola. Sopan santun di imah contona bakti ka kolot. Nyarios sae ka kolot adi, nini, aki, lanceuk sareng duduluran. Sopan santun di sakola contona hormat jeung patuh ka guru, nurut ka aturan, solidaritas ka babaturan. Sapertos 4S di sakola nyaeta seuri, sapa, salam, silaturahmi. Ku kituna urang kudu ngalaksanakeun eta 4 hal eta. Sopan santun kalayan seueur kauntungan. Di antarana nyaeta kenging pahala seueur babaturan, dihargaan ku babaturan. Sapertos paribahasa nyaeta upami urang hayang dihargaan ku batur, maka hargaan heula diri urang sorangan. Muga-muga urang sadayana kalayan sopan tur alus jadi jelema luhur. Amin ya rabbal alamin. Mung sakitu wawaran ti simkuring, bilih aya carita anu teu ngeunah didangu, bilih aya cariosan anu teu ngeunah kana manah, nenda dihapunten. Da kasayan datangna ti Gusti Allah jeung kasalahan ti simkuring pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.